Kunaon Cik Haji? Bangun keur teu ngareunah. Heueuh lieur sirah ieu teh. Babating ngitung duit benerannya. Sugan teh ada Cik Haji mah moal gering. Segala moal gering da sarua abi ge jelema. Ngan bedana meureunana ari abi mah beunghar, ari eta mah balangsak. Besok karunya we, kitu ari nempo nu gering teh. Ah, teu kudu dipikarunya abi mah. Abi mana jan gering ge masih kena mampung meuli kadaharan anu ngeunah, Ceu. Coba ari eueuh, dahar ge paling jeung asin. Cek, ari awak cager mah daang jeung asin oge nikmat. Rek teu nikmat kumaha sudah kur kabeulina eta. Moalna teh dina keresek. Asin. Tuh kan bener, menihara Robi ih karena asin teh. Teu sieun budug. Geus lah tunda eta mah. Ayo buru urang dahar nu ngeunah jeung abi. Ka mana, Cek? Ceu Haji. Heeh, Cek Haji. Ayo lah tong sekolah batatanya buru we gara ganti baju. Heeh, ayo, Cek. Ceu Haji. Tah, Ceu mangga sok hayang naon. Tuh tinggalnya badagnya beda bala-balana ge di dieu mah tuh. Cek di kecapan ah. Rusuk. Aduh, bener-bener orang kampung natenya kopi eta ngaranna teh Crown. Tuh, ieu carana kieu teh. Eutik atuh. Cicing heula tah ieu teh kadiekeun tah. Gaya teh. Saan tah? Sok. Nah, Munah. atuh da ngaranna ge mah signatur mah original ieu ciri khas Cafe Vano ieu. Cek. Kaheula nya abi rek kacai heula. Heeh, Cek. Sok sing jongjo nya. Heeh. Kulila adalah teuing Cek Haji. Be ah. Halo Cek Haji. Cek, abi mulang teu heula nya, Cek. Ar. Meri kumaha? Sok we nya, Cek, santai heula di dinya. Oh. Heeh tuh. Heuh atuh nya, Cek. Hampura nya, Cek. Kendai lang ke abi mah naik angkot teh. Baik ah. Bentar teh, mau kemana? Mau pulang? Ini bilnya belum dibayar. Tuh, belum dibayar sama Cik Haji. Belum. Lah, Ya buru, pangmalikeun minyak saleter gulana saparapat. heeh. Minyak saleter, gula saparapat. Minyak saleter, gula saparapat. Nama Nah mah kemeli tarigu, indung mani tah teh. Beli minyak saleter gula saparapat. poho teh. Da eta ingetna kana di jalan wae sia mah. Kitu tah loba tingahkan pecin teh. Sok loba poho. Nah, udah ima tuh make pecin. Ima snack sehat, Mak. Gara-gara nonton si Abe, Mak, urang jadi resep kana ieu teh. Tah, nu rasa jagung bakar ieu. Beneran ngeunas teh, Mak. Padahal tuh make pecin. Berarti benernya, Mak, budak leutik mah tara ngawadul. Bener. Produknya bisa dibeli di Alfamart ataupun Indomaret. Foto saha eta, Mak? Foto mantan emak. Kan hayo di tepuan wae, Mak mah. Teuing atuh, ka mantan ieu mah teh bisa poho emak mah. Hayang bisa poho teh. Kumaha? Nadaang pecin. Sabaraha, Mang? Jelema teh boga mah sekolah tuh nyatanya atuh. Pas rek meuli wae. Anak meuli atuh, Cuk. Ceu Haji. Meuli ge paling hiji bari nawar deui mah ngerakeun. Jangan pada berantem di mari. Jadi beli kagak? Aduh sangeunana teu ningali yeuh masa gede ranggem kieu. Naon di deuneu pangmahana sok ku saya dibelian. Buru neng milih tah mesen hayang mana wae tah. Tapi, Cuk, Ceu Haji, tenang teu kudu ngagantian ku saya mah sok hayang naon oge milih sok. Sok Mang menu nu paling mahal aya teu? Ada, tenang aja. Ada sapu lidi topping coklat emas. Emasnya itu diambil dari perut bumi yang sedang mengandung. Diambil dengan cara mengendap-endap. Heeh sok tah. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Gampang kan? mahal atuh eta mah, Mang. Tenang, tong nyebutkeun mahal jeung Ceu Haji mah dibayar. Kabeh sok Mang jeunkeun ayeuna keneh. Siap, gas. Jadi udah jadi. Milih di coklat dengan topping emas. Buset. Ayo. Jadi, lah. Dah. Nah. Maneh nempokeun? Hayang? Oh, Cuk. Ceu Haji. Yo. Untuk di dahar? Kurang. Mana mah teu cocok ngadahan-kadahar kemewahan kieu mah atuh. Dahar. Wah, ieu mah aduh tinggal mah ngagolong kieu ieu mah. Emas mengandung emas ya.
Buju buset, kagak makan setahun kali ya. Lumayan pagi-pagi penglaris. Mana topingnya toping emas lagi. Pasti Mang Umang tambah suka. Kabur lagi. Aduh. Mang Umang makin gak suka kalau begitu terus. Bangkrut ya ilah ilah. Mana berat lagi nih sepo. Tah gening, atas di mana ari mana? Studi itu tuh. Kan utra katrok we sia mah. Ini hararesa rek tutung titah oge. Rek nitah naon gitu. Panjambutankeun huis buru. Mani arara teu kieu ya hulu. Ada geus barodas atuh mak. Babad WKB tong dicabutan. Memangna nah hulu aing teh jukut di baban. Sudah dicabutan ge teh mah matak cangkul. Oh, terus kudu kumaha atuh? Era mah kata paloba huis ke batur. Ku sagala era. Tah, make ieu we atuh mak. Mak, entong ngundir lalab ka belah ditu sia. Aha. Aya orai mak, badag teh. Tidak ge orai. Tong gagabah mak. Mus dibeulit mah ku orai moal bisa lumpat. Ceuk saha? Tarik situ teh. Geus dibeulit oge masih kena bisa lompat. Malah mah bisa kabur ka Sumatera. Wah, cetu teh kungsinya dibeulit. Fungsi malah mah dibeulit kana ayeuna ge. Hah? Dibeulit keneh? Dibeulit ku naon ieu teh mah? Dibeulit ku hutang. Tah, man hayo we. Tengok mari datang we paket. Siapa teh boga duit. Itu pokoknya tengan hayo we balanja. Hari dibere duit ku kalau teh ieu teuneun. Ayeuna kitu wae. Udah kawe mah kudu sigrik-grik sia teh. Kudu bisa neuneun duit. Oh. Nama nang deui eta? Tas. Gusti nu agung. Man hayo we meuli tas. Sakitu tas geus loba oge. Beakeun heula hiji-hiji. Karek meuli deui. Beakeun kumaha ari emak? Emangna GU. Ganeng sia ah. Mami apa tuh di dapur? Makan nyupan sangu kada tutung. Mak tuh geus asak. Ih, boga naon eta mah? Tas. Nah, bangun anyar nih. Nyaho atuh anyar keur naon urut mah. Iraha meulina. Pieu karek datang. Mak mah bisa we, ke urang mah tahan tong balanya wae. Ari emak sorangan ngan hayo we balanya wae. Poho sugan. Naon? Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi nggak gitu